lain terletak dina Mercy, dina Baby Ben, dina Lexus, kolbu. Masya Allah, jelema naik mobil mewah, bangun teh bangun kejem teh, santri mah naik angkot seserian, dek jalateun seserian, nangtung sawareh mah deui, hahaha, kempes basi seserian keneh bae. Aju nyalateun teu kabagian sholawat seserian keneh bae. Mun hayang nyaho kolbu santri teh model kos itu. Ye di dunia keneh geus jadi sorga santri mah. Ya, si mah teu pernah jadi santri bego. Tanyakeun ka santri, hees di mana bae nya mah? Di kamar, sarak-sarak langsung ka majelis. Aya asa ger. Teu nyaho mayar nya mah teh. Ka masjid aya kipas wer. Udah nasgol. Langsung begilian mayar ke hutan, langsung kacayu mandi Masya Allah, sholat baca sholawat itu lain sorga sih nama. Yeay, lamun hayang nyaho hate sorga sorgawi santri nya nama ayah awewe di doa diterima deh henteu nya nama jalain hate nya nama lalagaan doang nya nama lalagaan doang teh hate ketika daekeun mah awewena ayo mamang boga kok henteu aing mah Allah deh lah ngomong sia nya hate santri bagus gitu ketika didesek banyak nama lalagaan doang henteu aya tamah variasi hirup doang seni hirup eueuh cenah mah eueuh pikiranana selalu ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi bae mantep. Masya Allah mantap santri mah tinggalin berjamaah ceri santri mana meren guys budaya jauh indah na hirup ya santri beneran udah malin lagaan jam sabaraha bae nya nama hayang masak nu ngalarang jam hiji peuting lapar atuh langsung bae nyiuk sorangan ngisikan sorangan bener bae ngobrol deui nya nama kos nu teu masak teh kos kitu beres bae kalinya asak cek cenah teh laukna goreng tuh haju aya dah sia masak pesta nang di mana nyaho nu ditutu deh geus teu make aturan eta mah beas aing atuh barang ieu daharna ge geus moal aya pangindah-indahna hirup jadi santri. Jelema nu teu pernah masantren moal nyaho indahna hirup. Moal nyaho nikmatna hirup. Wajan teuing nyana jadi bupati, nyana jadi gubernur. Nyana jadi big boss. Nyana taruhlah jadi presiden, kos presiden Jokowi kuari teu nyahoan jadi santri. Teu nyahoan moal nyaho indahna gitu maksudna. Ai Gus Dur makan santri nyahoan nya nama. Nyahoan tapi nu henteu pernah nyaho ka dunia santri tinggalin zaman maksudnya keindahan dari santri nyana mah tuh deka masjid ben coklat be baju saha nyaho di masjid gede tinggi baju atuh lain nu nyang tapi babaturan dilok marah deh dilok marah sia make baju aing sacokot-cokotnya aja poek sugan marah sugan Masya Allah tah menciptakan surga di jero pondok pesantren geus tercipta dahar jeung naon deui nya dia lain nu nyana Gusti Allah lagu badak lamun aya jelema pesantren haju betah geus anugerah panggede-gedena tapi di luar pondok pesantren modern mah lain santri teman kos gitu mah nipu santri pesantren asli nipu teman acuanana ge sakadar bisa ngaji sakadar bisa ilmu sakadar bisa kadituna jang urusan sugan bae jadi anu sugan bae santri ieu mah henteu teu boga pikiran saya yang jadi naon tuh ulah mikiran jadi naon pokona ngaji bae ibadah sugan saya jadi kiai teu kumaha Allah bae sugan sia yang jadi presiden teu hayang-hayang teuing aing mah. Sugan jadi mui teu hayang, jadi RT teu hayang, jadi kiai teu hayang. Ieu mah aing mah hayang ge masantren ibadah. Masyaallah, lempeng jasa teh budak.
Mungkin aku masih lamun di masjid atuh Allah kana ayat tadi lagi aing teu mikir ana naon keluar di dunia mantak ke mondok sia tolol bisa nganasehatan batur geus ulah ngomong jeung aing mah jadi wali sia maka karakos kitu lah pokona wal kaharti dunia santri mantak loba nu nanya ka kula soal-soal itu jadi mondok dan teh sih geus henteu mah ulah ngobrol jeung aing ditu kecuali di mondok arak wae ngibejaan mal ngarti saya dunia santri mah kajun kuku mah hese santri buka bingung saya umur sabaraha aing 29 terus encan hayang kawin ya tuh encan aya takdir ti Allah atuh aing ke manggil aya takdir mah coba bahari kabeh ge geus ditulis di Lauhil Mahfuz aya datang ka kobong mah ngalamun cenah ye Masya Allah